nuju marud heula tuh tinggal bade ngadamel comro tah ieu sampeuna guys. Tah ieu tos beres diparut tinggal kuat kalembut kieu nya. Langsung we urang bumbuannya diuyahan di pecinan tuh tong poho di bawangan ame seungit tah geus kieu langsung we urang racak tuh nepi ka merata. Tah geus merata langsung we urang buleud-buleud tah ieu sambalna guys poho tadi teka video baiklah nya. Tah kieu guys caranya teh dibuleud-buleud diemple-emple tuh geus diemple-emple langsung we diasupan sambalnya. Tah geus diasupan sambal teh nyieun deui hiji deui guys yang tutupna tuh diemple-emple di langsung we ditutupan deui tuh guys kieu tong pohonya di bener-bener tuh ditatap diusap pokona mah tuh diempok-empok digorolong-gorolong tuh guys ame rapih ame hasilna alus guys. Tah geus kieu mah langsung we urang asupkeun kana minyak anu panas tuh guys asupkeun hiji-hijinya da kabeh mah hese atunya tuh guys geus kieu langsung we urang balikeun tuh meh tertutung dibalikeun oge hiji-hijinya ameh babari da atuh kabeh mah hese apaan tuh guys. Tah geus asak guys langsung we urang angkat tuh mantap atuh.